Daya kan amat saja. Siapa semana itu Subek mau baskom? Aing mah tes mitra, Met. Oh, terima kasih sama mitra nak. Mitra kasih ya. Atau kurang itu mitra kain ke? Jo, saya si mitra nyencan. Nyaho bejo mah. Saya kumaha sih? Kok sih tanya ho? Bejo mah geus dipitrahkeun meureun ku Mang Sandil. Atuh coba tanya kasih Sandil Benjo, Bamas Cetan pernah dipitrahan ku si Sandil. Oh geus, Benjo geus lanyang urutana. Benjo nak nanyakeun heula ka Mang Sandil, Benjo dipitrahan apa encan? Soalna Benjo teu pernah mintrah sorangan. Oh sudah itu, tapi lamun si can pitran, saya mitra kainnya. Oke Kang Memet. Bagus. Awas ya kau yang lamun minta kabatur. Pitra kain banyak, pakai duit kain mah. Siap. Oh sudah itu. Aduh, Benjo, kudaek bae mitra kasih Memet. Udah itu Subek, sirik bahas ya. Si Benjo mah anak bos jati aing. Mitra ge ka aing main mah. Ngomong sebodoh sih lah. Aing mah balik lah nonton baskom. Wow. Hey. Urut. Mang. Benjo dek nanya, ai Benjo geus dipitrahan apa encan? Atuh pugus ya. Kumaha nanya ke Benjo sih? Kirain Benjo mah Benjo setiap tahun dipitrahan ke Mang Sandil. Texas ya. Aing mah pernah mitrahan si aja. Ih, Mang Sandil, berarti Benjo selama ini encan pernah dipitrahan dong? Oh, meureun jeung macan pernah mitrahan si ya, Jo. Ih, Mang Sandil one. Sia kan bulan mari saya nyalakeun ka aing nya. Kirain Benjo setiap tahun Benjo dipitrahan ke Mang Sandil. Berarti Benjo on ge gara-gara truk dipitrahan banyak Mang Sandil. Bisa jadi. Del, makin gede bae sih ya. Makin gede. Gede naon Mang? Gede naonna bejo, mal paham sia mah. Del, jadi ke mana? Nekan Bidesi. Oh, Jadi dari karena raon emang. enggak pernah naon ka, Del. Mang, ai Mang Sandil geus pitra pencan. Geus lain mah kamari. Ih, Mang Sandil curangan mitra sorangan bae, Benjo mah teu dipitrahan pan. Atuh cenah mitra mah mitra sorangan be bejo. Oh geus, ka dieu Benjo minta duitna jeung mitra. Make beas ge mitrana ulah make duit, jadi duit mah eueuh basa can ngiriman. Lamun mitra make beas mah ulahan Mang ku ka Memet, soalna Benjo mitrana endeu ka Memet. Aisyah naon Benjo mitra kasih Memet. Nyaho ku bloon sia he. Pugu dititah ka Memet. Ulah nek bejo mitra kasih Memet, mending sia mitra ka guru ngaji sia. Embung lah, Benjo geus kagul Mang, ngaokekeun ka Memet. Benjo mah bakal mitra ka Memet bae. Cuma edan ya sia Benjo. Bener cuci sandil mending sia mitra ka guru ngaji sia. Sebodoh kumaha Benjo bek, endeu ka meunang los mitrana. Geus agetkeun Del. Maklum lah kalau yang marada kurang normal pan. Mas Sandil pindakeun amat sih, nyebut kalau sorangan jelema kurang normal. Ulah marah, lamun sia marah teh puasa sia bisi sia-sia kemenang pahala. Astagfirullahaladzim. Ongos ge, dia Benjo mana meta jeung mitra. Geus itu balik ka imah nyokot bias bae, dia bisa mitra make bias ge. Oke lah, kajun daripada Benjo untuk dipitrahan, dasar Mang oon Mang. Oh bener. Ongos Benjo balik heula. Aneh alo sia Madil. Mitra sih kasih Memet jelema teu bener kitu. Wah, ngaran lagi jelema kieu Dewi. Oh sih, hongus lah ini kalau Bidesinya. Anjilu atuh. Naon ilu? Anjilu bedel. Hongus ayo. Asik. Yuk. Ayo. Dewi. Aduh. Panangis singa ada kieu sih. Aduh. Aing lupa ngising di masih Benjo bagi tuh yuk. Kamu kudu balik di mah aing asana merojol di jalan ya mah. Holah. Lupa ngising di masih Benjo bae. Yo. Dil. Yo. Dil. Aduh. Sandil. Benjo. Alah, aing udah di mana? Aya naon sa daerah ngagaruan ka budak. Aing sing numpang ngising lain. Ngising. Oh, aduh, aing teka waduh yang ngising, tapi na budak naruh kamarana, Pak. Atuh arulin beun budakna. Oh, benernya. Setelah aing mah budak naruh ge aing numpang ngising bae di dieu. Aduh, duy. Sia tanggung biasa ini dinya. Biasa mitra, teka wae yang ngisingnya. Aing ngising jasa di ujung tukir cuy, aduh. Aduh, tanggung biasanya. Apa sih? Jangan ucing. Aduh. Jangan kotok berdiden, lendakan ucing. Minat naon aing ngadokan ka si Didin. Lendakan kotok elos. Lain urusan aing. Doon si Didin.
Bi, mau ke mana? Aing meuli beas deh. Meuli beas. Oh, Saya meuli beas jeung mitra tah. lain deal. Aing mah meuli beas jeung dahar aing jeung mitra mah geus. Oh, Jadi karena kena kan lebih desi. Geus ke bae aing meuli beas lah nya. Oke. Dev, ai bibi cenah mah urang ulin yuk. Dan ke mana tuh deal? Atau dan ka mana be, urang dengan tempat anu adem supaya ngobrol enak. Oke. Ayo. Halo mantapku. Dari mana mau ke mana kah? Mau ke mana men? Untuk ulin deh jeung si Sandil. Lu kan sih ulin jeung Sadil. Daripada ulin jeung Sadil ulin jeung aing bae Dew. Nah, si memet. Si Adew, ulin jeung aing mah dijamin bakal nyaman. Saking nyaman nak. Siapa tak kahesan Dew. Soalnya aing bari dipok-empok. Ulah dek deh ulin si memet mah moal bener. Oh, sia. Ayo Dew ulin jeung aing bae. Met, si Dewi kan tadi nandek ulin jeung aing. Nyaho memet geus ke bae urang ulin mah barengan bae ge. Nah, mending gitu adil met. Oke, berarti orang join Odil. Yap. Joan. Emang aing cewek naon? Cabe-cabean lain aing. Ah sih. Anggas, dia kena orang di batu, di bangku. Ayo ge. Ayo. Ada kemiri di atas perahu. Ada bidadari. Mau kemanakah dirimu? Meuli beas. Beli beas. Oh, sih. Habis poin diantar, kayak poin dibawakan beasna. Sakalian poin dibayarkan. Embong, geus sih mau nutur-nutur aing. Awas kang lamun nuturkeun aing. Nak nuturkan bae lah. Ih, pokoknya lamun sia nuturkeun aing poin disumpahan kanjut sia burutan sagede gayung. Tas ya, para amat nyumpana. Makana ulah nuturkeun aing bisa disumpahan poin kanjut sia sagede gayung. Dasar mah banget kosilut gayung. Para amat des. Aing hayang nuturkan sia doang ge pula bae. Selalu ingin di dekatmu Desi. Tengah hati sia mah. Ih. Nah, yuk. udah beres sih Pak. Oh, berarti sebenarnya mah iya beres orang yang disiapkan bener Pak Sandil, jeung teh Benjo. Bagus lah, Benjo langsung dibawa bae ke Kak Memet. Mitra. Jo, ini kemana sih? Benjo mah mitra kasubek Kak Memet. Oh, si mitrana nek make beas tah? Oh, kasubek. Tapi kan si Memet ngomong lagi, mitra kamane nama kita make duit ulah make beas. Ugu Benjo untuk buka di kasubek, bisa yuk mitra make BSG. Oh sih, serius, nek mitra kasih Memet. Oh lah, aja Benjo janji ndak mitra Kakak Memet. Aduh, Benjo, blow on siapa? Nah, si kasubek. Aku saya lah kasih Memet. Oh, sayu. Yang pakai sekretar. Lega karak mah ya. Aing sih kaluarkeun kabeh mah. Udah. Waduh. Ayo biasa aing kemana? Kok bisa lu sih? Aing. Pasti pokok si Duduy merenang, ha? Renjana doang nanti si Duduy. Emang lagi nyienpir butun be oke aja aing. Gerak pagi kok si Duduy. Cok, cakalan bejo bisi agak. Malah agak. Teh, mati si mana teh? Mantas meuli beas di warung Stuti malah eueuh. Oh, kudu ka pasar berarti teh. Oh, geus kieu mah mana hulap aing nyerah ka pasar mah. Teh Desi ndek meuli biasa jeung mitra tah? Lain jo jeung dahar aing mitra mah geus aing mah. Oh, Benjo mah karek ndek mitra ya. Sindak mitra make beas tah. Oh, teh. Mitrana make duit bejo eta biasa poin dibayaran gocap. Boleh. Beneran kajian dibayaran? Oh, teh. Dasar mah Benjo mitra nah hayang ku duit. Oke, aing kitu mah. Dan. Ya. Nuhun nya, Jo. Oh, teh nuhun. Benjo ge nuhun ya. Emang sindak mitra ka saha, Jo? Ka Memet. Kasih Memet. Oh. Aisyah kumaha si Benjo kubloon. Mitra si kasih Memet. Mitra mah ka guru ngaji lamun teu ka saha be anu leuwih layak ulah kasih Memet teuin. Kajen lah, mungkin enak Kak Memet marah lamun Benjo teu mitra Kak Memet. Kubloon sia Benjo. Oh geus ah sabar sia. Ya baskomna ku yang dinjem heula nya. Oke. Yes. Oke. Ah. Udah. Ayo Duduy. Tadi kan nyebes aing.
Nah, siapa pugu-pugu nanya kan bias kain. Ulah lo omong, kali kan biasa aing. Bias naon? Bias naon. Biasa dulu ditunda di masih benjo. Kali kan siap. Bahasa jaman paling biasa aing yang mitra. Udah irang, jangan mah nyokot bias sia. Alah, pakai tengah aku deh sia. Sumpah, yang mah nyokot. Ih, pakai sumba deh. Atau emang bener yang mah nyokot? Kira aku yang berpuasa nggak bohong. Mesti percaya aing makasih ya. Gua bilang aku sih Ina. Haram cara dong, siapa tahu dulu aing mah. Ih. Kan dia kan biasa aing aku sih. Ayo nasil. Iya deh, si Duduna tah. Kiatan Widiana. Boga ka isin kolot-kolot garelut bae. Mana bulan puasa kieu aya masalah naon kitu? Kirim deh. Tapi kok ini kunaon pas komanya di sia. Ih, jauh. Berarti biasa mah lain dicokot ku aing, dicokot bisa sih, udah irang. Naon sih? Aing mah ieu menang balik si Benjo. Si Benjo. Hah? Berarti anu nyokot biasa ya si Benjo, jadi jual ke si Desi. Oh, aduh. Sia sih mah dulu bae ka aing. Des, ima buka aing dek mitra. Kok bisa boga sia sih? Orang aing mah menang balik si Benjo. Iya, Des. Kan aing dek mitra. Pas lewat ima si Benjo, aing hangising teu kawawa. Terus aing numpang ngisi heula di ima si Benjo. Iya beas balik ditunda di luar. Beneran ku si Benjo dicokot pacar buka manehna. Aing mah kumaha sih eta si Benjo? Bagus Des, gimana? Mendingan sambar ke si Benjo di mana kuari? Tadi mah kali itu dia si Sube ngomongna mainna anak mitra kasih Memet cenah. Terima kasih Memet. Oh, Haus kia sambar kena yuk. lagi? Ayo, cicing sama dulu udah hamil lu. Mau lagi lah, wali mah malas sia. Dewi, mau kecapi, mau ke dong. Dewi dong. Met. Ngomong-ngomong, emang bener si Benjo dititah mitra Kasia. Oh, deal, tapi ubah aja mana? Siapa parah amat sih, Met. Geus malah yang rada dititah mitra anak Kasia deh. Ih, Nyaut si Memet. Kajak dia lah, si Benjo ya. Tuh, datang aja mana panjang umurna. Kalau Met, Benjo nak mitra yo, ku duit. Wah, kelas Jo. Benjo, kok siapa boga duit? Siapa boga duit nanti mana? Menang ngajol beas. Jual beas. Oh, Tadina si Benjo mitrana neku beas deal judi jalan aya teh Desi ju biasa dibeli ku teh Desi. Gas. Jo, lagi dia. Ya. Ayo sok pitahan. Bek. Joko bebek. Geuleuh yuk, Beh. Bener sih Met. Deal. kalau Met, kumaha sih? Aing main HS, aing baca doa, aing baca doa jero hate. Jero hate. Oh, Si mah teu bisa meureun maca doa fitrahna Met. bisa kodew. Hei Benjo, sia biasa aing menjual-jual bae ka si Desi. Naon sih Madidin? Naon sih? Iya biasa aing tah jeung mitra. Kusia dijual ka si Desi. Tuh pas kumaha ge boga aing. Boga Mang Didin. Orang Benjo nyokot beas nage di mah Benjo kok. Atuh eta boga aing. Aing nunda biasa lah di Masia. Jeung sakalian aing numpang ngising di Masia. Emang geser ya mareueuh. Numpang ngising tapi teu izin heula ka kami. Atuh kumaha ge aing sadayana nareueuh mah. Tapi Mang, eta beas beneran tah lain boga orang anu kumang sandil disiapkeun di hareupeun imah jeung mitra Benjo. Aku lain meureun Benjo yang mentor nyiapkeun beas jeung sia mitra. Terus baskom lagi lain boga urang eta mah. Geus jelaskan. Yuk boga aing. Deukeun Benjo duit aing lah. Tah duit nage dia ke Memet. Deukeun Memet. Tapi imah duit urang teh, jadi Benjo pinta ka urang. Dek non mitra kasia bener ge moal. Ya bikeun sia duit bibi aing. Oke deh. Ieu teh. Din, ieu duit jeung sia. Terus ieu jeung aing nya. Aing masak sangun can boga beas. Sia mitrahna make duit be nya. Bagus ge. Aing mah ngeleh bae jeung ayang mah. Halus. Dew, sia mending ulin ka imah aing. Ulah lobatin ulin jeung barudak mah desu. Dew ge, saya. Itu deh sih. Aing geundeuk mitra lah. Wow. Mang, ju Benjo ca mitra tah ieu jadina. Tuh lah. Guys Jo, saya mau ulah kudu mitra. Kagol supaya semakin idiot. Hai kalem. Dasar jadi Beng. Mitra. Nah, Suka Memet. Geus batur sih ben bawa bae. Ana mitra kosiu. Dasar idiot. Mitra Mang. besar mitra lah. Mereka tuh mitra sama Benjo. Cabang sebelah ya. Sorry, tapi